Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini. Wa qala sareng tos madawusa Dawud Kangjeng Nabi Daud alaihi salam libnihi kaputrana Sulaiman alaihi salam, tegas nama Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, ya bunaya hai anak kaula, amsi kudu lempang anjeun khalpal asyadi di satu kangen singa wal aswadi sareng orai gede, ayal azimu tegas nama orai gede minal hayati tina pirang-pirang orai, wafi sareng eta tetep dina aswad tina orai gede, sawadun ari eta orai nu warna hideung, kama fi sihahid sakumaha aya dina kitab sihah. Wala tamsi sareng ulah lempang anjeun khalpal mar'ati disapengkeureun istri. Maksudna mah seandainya boleh memilih, anjeun mendingan lempang di satu kangen singa atau di satu kangen orai daripada anjeun kudu lempang di satu kangen istri. Bahaya keneh anjeun lempang di hareupeun istri tinimbang lempang di hareupeun ditusad di satu kangen singa atanapi orai. Kumargi matak nyebabkeun fitnah lamun urang lempang satu kangen istri. Wa qala Mujahid sareng tos cumarios Imam Mujahid, iza aqbalat dimana nying hareup sah almaratu hiji istri, jalasa maka diuk saha iblisun iblis ala ro'siha dina mastakana eta mar'ah. Dimana anjeun mayunan istri, maka istri teh bakal dieunteupan ku iblis, maksudna bakal loba godaan. Fazayyanaha maka bakal ngagindingan eta iblis ka eta mar'ah liman pikeun jalma yang zuru anu ningali eta jalma ka eta istri. Maksudna teh bakal menyebabkeun fitnah lah lamun urang mayunan istri. Wa idza adbarat sareng di mana anjeun mengkeran eta istri, jalasa maka diuk eta iblis ala aji jatiha kana biritna eta awewe, fazayyanaha jeung ngahias eta iblis ka biritna awewe liman pikeun jalma yang zuru anu ningali eta man ka awewe. Jadi mun mayunan istri ngagodana ka lalaki, cicing eta iblis dina mastakana. Jadi tertarik tah lalaki ka awewe teh. Lamun mengkeran anjeun maka cicing iblisna biritna sehingga lalaki nu ningali teh matak seueur nu kagoda. Wakila seterusnya nyarioskeun tentang asal atau awal mulana menyebabkeun zina. Wakila sareng dicarioskeun li Yahya alaihi salam kana Yahya alaihi salam, wa huwa sareng ari tingkahna atau kayana Nabi Yahya teh tak lam yakun anu teu aya lahu ka Nabi Yahya naon mailun rasa condong atau rasa syahwat lah, ila amri nisa'i kana perkara nu aya di awewe dapati kagoda ku awewe Nabi Yahya mah. Ditarostan Nabi Yahya mah badau zina naon ari anu nyebabkeun mimitina hiji jalma ngalakonan zina. Qala maka cumarios Nabi Yahya an-nadru lil mar'ati anu nyebabkeun awal mulana zina teh nyaeta ningali awewe, wa tamani sareng ngarep-ngarep eta jalma li zina pikeun zina bil qalbi dina hatena. Jadi ngahayal ngabayang-bayang ku hatena zina. Zina di dieu teh sanes dina farji wae, berhayal lah sapertos salian itu. So aya hayalan.
Wazinal aini sareng ada zina mata eta min kabairi sadzairi tina sapali gede-gedean dosa nu alit. Panggede-gedeana dosa alit teh nyaeta zina mata. Wahwa sareng ada zina mata eta yudi sok ngadatangkeun ila korbi kana cakatna ilal kabiroti kana milampah dosa gede. Al-fahisyati anu kacida awonna. Jadi awalna mulana dosa tina pandangan. Wahwa sareng ada dosa gede anu dimaksud di dieu eta zina farji. Jadi tina mata turun kana zina farji. Wa malam yaktir sing sajalma anu teu kawasa ala ghadil basarihi kana ngaraksa pandanganana atau socana lam yakdir maka moal kawasa eta man ala hibdi farjihi kana ngaraksana farjina. Jadi mun teu bisa ngawasai mata mah sok pasti namal bisa ngaraksa farjina. Aqalal Fudail sedang tos cumares Imam Fudail yaqulu ngomong saha iblisun iblis wa ari nazroh ari ningali teh ai nadri tegasna ningali eta qausi gondewa na kaula. Jadi ningali teh gondewa tali busurna al qadimatu anu heubeul nu ti baheula aya wasahmi sareng ai jamparing kaula ta alladzi la akhtiu moal nyalahan moal nyulayaan moal salah sasaran bihi ku eta jamparing ai bidzalika sami tegasna mu ku eta jamparing. Jadi lamun jelma tos condong matana kana ka awewe maka kadituna pasti bakal milampah dosa gede cek iblis teh. Hola tos cumario saha ba'duhum sapalihna ulama kulul hawadisi eta tetep sakabehna ari pirang-pirang anu anyar maksudna mah pirang-pirang dosa madaha ari mimitina dosa teh eta minan nadri tina pandangan. Wa mu'dzamin nari sareng ari gede-gedena seuneu neraka eta min mustadhari syururi tina nganggap leutik kagorengan. Wal mar'a sareng ari hiji jalma madama dina salagina langgeng eta jalma za ainin nu ngabogaan soca yuqallibuha anu aya dina hatena fi ayunil aini dina pirang-pirang paninggal soca mauqufun anu didagukeun nu diharepkeun ala khatari kana karetegna hate kam nadratan loba besan kusabab paningali fa'alat anu migawe anu berpengaruh eta paningal teh fi qalbi sahibiha kana haten anu boga paningali. Fi'las sihami saperti pagawean jamparing bila qausin kalawan teu make gondewa wala watari sareng teu pake tali ya suru anu matak bunga naon nadhirahu kana ninggal sahibaha maka na perkara zorro anu matak madarat khatirahu kana kareteg hatena eta man la marhaban moal bagja bisururi kalawan bunga ada anu balik bizaruri ku eta kamadaratan. Jadi tetap mata mah bisa ngabungakeun mun matana dipake paningali anu sanes tingalieunana. Justru mata teh lamun dipake ningali kana perkara anu lain paningalina matak nyebabkeun dosa moal bisa bahagia moal bisa bunga bahkan kadituna bakal ngamadaratkeun ka jalma-jalma anu teu ngaraksa socana. Wallahu alam bimurodi. Mudah-mudahan manfaat.